Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sarang pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jajara carios jawara ti Gunung Halimun atanapi si Badog Rombang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kandongeng Mang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sitarangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya atong hilapi rojong ditaroelan tomol sukreb. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kolongting kana waktos urang sami-sami dangukeun iku materasna ieu carita jawara ti Gunung Halimun atanapi si Badog Rombang. Sok kaparayun sadayana. Sahabda anu geus jauh ninggalkeun lemur Cimanggu laju kebat neruskeun lampahna. Ngaliwatan sabaraha lemur lantaran kapeutingan di jalan atuh sabda teh kapaksa wae kudu milu monok. Peuting eta mah kudu sare di eta lembur. Ari eta lembur teh nyaeta lemur Sukamanis. Salah sahiji lemur anu teu hanteu pati jauh ti Guha Coblong. Guha anu keur diteteanganana. Kocapkeun sabda keur nepungan Pak RT. Bebejao kapeutingan di jalan. Sugan jeung sugan aya nu daek ngampihan. Punten Pak, abdi teh kawengian di jalan. Mugi wae atuh tiasa monok di ieu lemur. Bios ditajuk atanapi di pos ronda oge. Ke saha ujang teh ti mana bade ka mana ieu teh? Wasta abdi sabda. Abdi teh ti Cikemar Pak, bade ka Kadupungur. Euleuh teu bih geuningan. Nah ujang teh boga dulur di Kadupungur kitu. Da sakanya bapak mah urang di itu teh kapan geus parindah jang ngarungsi. Daya teh kapan kampungna ge geus dikawasa ku gorombolan. Janten kitunya Pak. Eta kampung teh tos dikawasa ku gorombolan. Ih leres jang. Buku ge komlotan gorombolan teh beuki mah ceuh. Kayaan teh teu aman. Lemur bapak ge nya teu luput tina gangguanana. Kan minangka ayeuna aman so teh. Di Sabangprak aya urang dia anu dikawin ku anak gorombolan. Nyata Nyi Enok anakna Bah Oman. Ti hari teu nu warani datang di ka dieu ayeuna mah janten urang dieu teh aya nu ditikah ku gorombolan. Nya bener pisan jang, malahan mah di Sabangprak dikawinkeun eta Nyi Enok teh langsung dibawa ka itu ka Kadupungur. Da ceuk beja mah eta jang direja teh salakina Nyi Enok. Nya anakna ngejadugna gorombolan cenah. Anu geus kasohor mun teu salah mah ngaranna teh Bah Wirasaba jang. Puguh atuh sabda teh jadi penasaran. Kayangna mah atuh manyawe teh telepek. Tapi inggis Pak RT teh curigaeun atuh sabda teh hanteu papanjangan. Janten ieu lemur mah aman. Nya untung we atunya Pak. Teu sapertos lemur anu sejenna panginten diganggu ku gorombolan. Nya jang lemur sejen mah teu luput puguh ge. Nya kacenah kabejakeun loba lemur anu raruksak. Teu saeutik imah nu didurukan. Malahan manepikeun ka ngarungsi sagala rupa. Ngan bae ieu lemur mah aya untungna urang deui aya nu dikawin ku gorombolan. Nya ya sayana atunya Pak. Teu sapertos lemur-lemur sejen. Puguh ge kitu jang eta gorombolan teh. Kasohor ka jam-jam telenges. Pokona mah kalarang pisan jang. Rianti ngaganggu rahayat. Kapan markas tentara ge sababaraha kali jeung markas polisi diserang ku eta gorombolan. Pokona mah ngabahayakeun pisan. Kitunya Pak RT. Atuh eta gorombolan di Kadupungur teh sakitu ngabahayakeunana. Nya bahaya jang. Malahan mah kungsi tentara ge ngayakeun serangan ka Kadupungur. Ngan gagak kalah kaloba nu jadi korban. Da eta atuh gorombolan di Kadupungur mah teu sabong-brong jang. Pang-pangna mah cenah eta pupuhuna anu ngaran Wirasaba teh sakitu saktina. Malahan mah anak buahna ge jara goe kana ilmu silat.
Malahan mah cenah kabajakeun warada. Sesah diungkulanan atuh pamikitu menyapa. Ih, enya Ujang, hese pisan ditumpesna tong gorombolan di Kadupungur teh. Malahan malu bakal jadian aneh. Tentara ge aya nu linglung. Kungsi aya tentara anu kalah ka ngaberilan baturna. Malahan mah cenah mah musuh teh hante katingali Jang. Kawas-kawas marake ilmu gaib tah kitu. Sabda anu ngadenge katerangan ngeunaan gorombolan di Kadupungur ti eta Pak RT teh jadi yakin. Tete lah bener cenah caritaan pamayor Sapei teh. Gorombolan di Guha Coblong atawa di Kadupungur teh lain gorombolan samanea. Lantaran teu saeutik para jago jeung jawara anu jara di gorombolan we. Geus we lamun Ujang kapentingan di jalan Mas Saredi mah Bapak. Kabeneran Bapak teh sorangan. Nah ka mana Pak Ribu RT na? Tak keur bantu di nu hajat. Nya nuhun we atuh Pak. Abdi tiasa mondok di dieu. Nya sok ayeuna mareureurkeun ngan wayahna we yeuh. Ku Bapak teh bisa dijamu sakomisti da puguh beuh ibuna. Saaya-aya we nya abdi sirek dahar mah jadi ditu ge tuh sang mah gede. Atos sekapa. Da abdi teh parantos neda tadi teh. Peuting eta mah sabda teh milu monokoi di eta lembur suka manis. Diampihan ku Pak RT. Caturkeun ayeuna mah isukna. Sabada pamitan ka Pak RT mah sabda teh neruskeun di lampana. Arek nyobaan we cenah indit ka Kadupungur. Sabda anu geus jauh ninggalkeun lembur suka manis. Kiwari teh geus aya di sisieun kampung Kadupungur. Bener we eta kampung teh ilahar teu kawas lembur-lembur anu sejena. Di eta sisi lembur teh eueuh jalma saurang-urang acan. Kapan biasa nama wayah kitu teh keur mejeuna we loba jalma atau urang lembur anu lar-lar riwat atawa keur digarawe di kebon jeung di sawah. Teu manggihan jalma saurang-urang acan. Bener kayak kieu mah. Ieu lembur teh geus dikawasa ku gorombolan. Da lamun dicicingan ku urang lembur mah geus pasti wayah kieu mah loba jalma anu lar-lar riwat. Loba anu keur digararawe. Nya, kangaranan gorombolan. Pasti garawena teh ukur cara ricing. Ti peuting ngulayaban. Ceuk sabda ukur kegerendengan sorangan we. Sabda teh hanteu wanieun langsung asup ka tengah lembur hanteu gagabah cenah. Tapi arek merhatikeun heula we kaayaan di sisieun lembur. Sabda teh banget panasaran nah di mana cenah lebah-lebahna eta Guha Coblong teh. Sugan bae atuh bisa kapanggih ku sabda. Sabda anu keur jongjon lempang di sisieun lembur teh. Manituring hak lantaran katempo aya 2 urang jalma anu keur lempang. Awewe jeung lalaki lempang ngarendeng meni ngagandeang. Bari jeung kadenge kawas anu keur ngarobrol atuh gentak we sabda teh nyalingker. Manehna teh nyumput satukangeun rungkun. Najan anggang ari ku sabda mah bisa kadenge eta obrolan teh. Jika anu boga ilmu hileuwih resumping we. Kudu ka mana atuh Nyi? Neangan jambu monyet teh. Kapan di dieu mah eueuh tangkana? Pokona mah abi hoyong jambu monyet. Mending geus asa dina letah rasana oge. Duh, mentak seger. Sik atuh Nyi. Aya kahayang teh ulah neneangan anu eueuh. Nyusahkeun kudu neneangan. Pokona mah abdi hoyong jambu monyet. Sik atuh kapan akang mah lalaki. Bisa neangan Kang. Teh kebon teh lega. Na akang hayang anak urang teh ngacai. Bet aya ya we. Piraku atuh. Pamentasi untun inji hayang jamu monyet sakarupa. Nya wios we ari-ari mah gunggu ka hayang abdi mah Kang. Nan abdi teu tanggung jawab. Mun anak urang teh ngacai. Nya tuh lah yulah keur Kang urang teh angan. Sabda anu merhatikeun satukangeun rungkun. Ukur ngagerantes we sajroning hatena. Eta 2 urang salaki pamajikan teh keur neangan jamu monyet. Nya pamajikan teh kawasna bae keur nyiram. Moal kitu eta teh nyenok teh anu dikawin ku anakna gorombolan. Nyata anakna Bawira Sabah teh anu ngaran Dirja. Nya bawa eta teh nyenok teh. Kesempatan ku aing ya. Urang pangnengankeun jamu monyet. Ngar aing bisa wawuh, ngar aing bisa ngorek katerangan ngeunaan gorombolan. Di ieu Kadupungur. Kitu cek gerantes hate sabda geus kitu mah guragir we neangan tangkal jamu monyet. Dasar keur dipareng. Sabda teh geus manggihan eta tangkal jamu monyet. Teh segeuning neangan tangkal jamu monyet teh. Kapanggih ku aing. Nya. Keun urang panghalakeun. Urang bikeun ka eta nyenok. Cerelat, jajeleng. Sabda teh ngagajeleng kana tangkal jambu. Geus kitu pangalaan jamu monyet. Sabada meunang sababaraha hiji mah sabda teh turun deui ka handap curalit cai napak kana lemah. Geus meunang ya jambu teh.
karimikeun. Nya ke kumaha carana nya? Ketang aing pura-pura we keur ulin ka kebon. Bari jeung geus meunang ieu jambu monyet, da pasti bakal dipenta. Sok komo lamun ku aing ditabong temong. Sabda teh pura-pura we keur ulin di kebon. Geus kitu mah ngadegetan eta Jang Dirja jeung Nyi Enok anu keur kotatang kateteng neneangan tangkal jambu monyet. Basa pasangrok jeung sabda puguh we atuh si Dirja teh mani curingah. Lantaran aya jalma asing anu kumawani ngaranto ka eta wewengkon. Tapi ari Nyi Enok mah basa ningali sabda mawa jambu monyet teh atuh mani kabita. Saha sia teh? Na kumawani ngalanto ka ieu wewengkon deuleu. Punten, wasta abdi sabda. Pugug abdi tunju milarian tangkal jambu monyet. Pun bojo nuju nyiram. Kaleresan kengeng ti palih dieu. Menang ti mana euy? Sarua dawe ke neangan eta tangkal jambu monyet. Kabeneran atuh teh capek ka dieukeun euy. Bikeun ka majikan dewek. Malaur majikan dewek teh hayangeun jambu monyet sarua keur nyiram. Ih, manggawe ari priyogi mah muhun. Keun gampi abdi tiasa ngalade di palih ditu. Abdi mah mendakan tangkalna. Alus euy. Hahaha. Teh Nyai, tak geuning aya nu nganteuran euy. Nya Kang, mani arageng kitu. Nya nuhun atuh ke Kang. Ari bade dipasihkeun ka abdi mah. Nya mangga Den, mangga candak ieu. Ku sabda teh dibikeun we eta jambu monyet teh ka Nyi Enok. Puguh we atuh Nyi Enok jeung si Dirja teh mani bungaheun. Anak urang teh mah ngacai Kang. Teu geuningan kengeng jambu monyet teh. Hahaha. Nyanyi teh saya anu nganteuran. Maneh. Sangaran teh euy. Sabda. Sabda. Ulah wani-wani deui saya ngalantok ka dieu euy. Ieu wewengkon teh daerah kakawasaan Bapak dewek. Sok komo lamun maneh wani asup ka jero lembur, bisi dibedil. Sumuhun Aden. Abdi moal kumaha wantun. Digancangan geura indit euy. Bisi pedutuh eta jambu monyet mah deui maneh mah. Kan omat, mun geus meunang jambu monyet, kudu langsung indit ninggalkeun ieu patempatan. Muhun, mangga Aden. Sabda teh kura-kira we ngejat ninggalkeun Nyi Enok jeung Jang Dirja. Bari jeung pura-pura arek ngaladi we cenah eta jambu monyet. Sok padahal mah sabda teh nyalingker satukangeun deui rungkun. Bari merhatikeun ka si Dirja jeung Nyi Enok anu kebat baralik dewe arek asup ka jero lembur. Keun cenah arek dituturkeun ceuk sabda teh. Kabeneran aya. Aing panggih jeung Jang Dirja pon kitu di Nyi Enok. Anu kungsi dicaritakeun ku Pak RT. Bener. Pasti kangaranan manehna teh anakna jadugna gorombolan. Pasti bakal balik ka imana. Nya ku aing bakal dituturkeun. Nah di mana atuh sayangna teh? Sabda teh rarancepan we nutur-nutur Jang Dirja jeung Nyi Enok anu kebat asup ka tengah lembur. Keteyep sabda teh keteyepan. Sakapeung mah sasalingkeran kalabah tukangeun rungkun. Sedangkeun ari Jang Dirja jeung Nyi Enok teh henteu sadar lamun keur ditutur-tutur ku sabda. Ngan bae eta Jang Dirja jeung Nyi Enok teh mani reuwaseun lantaran kadenge suara aya bedieu cedor. Eta suara bedieu teh kawasna bae ditemakeun ka satukangeun Nyi Enok jeung Jang Dirja. Bari jeung teu kungsi laya nu pating gorowok pating corowok. Awas naya musuh anu nyusup awas. Nah aya naon ieu teh? Nya Kang, aya musuh cenah anu nyusup. Moal kitu lalaki anu tadi. Nya moal kitu eta lalaki teh nuturkeun asup ka jero lembur. Jang Dirja jeung Nyi Enok teh meh bareng ngalalieur ka tukang tapi waleh eueuh sasaha. Da puguh sabda teh kaburu cung cacingset ujang ajeng nyingkahan pelor. Kawasna bae kadatangan sabda teh aya nu nganyawankeun ku anggota gorombolan anu ngajaga keamanan di eta lembur. Awas Den. Aya anu nyusup musuh tuh nuturkeun. Enggal ka itu Den, enggal ka itu. Ceuk salah saurang gorombolan anu ngabedilan sabda. Sacarita we ditujukeun ka Jang Dirja jeung Nyi Enok. Ari anu ngabedilan sabda teh lain saurang dua urang. Pelor pating hari yang pating balesat. Terang ditadah ku si Rompang. Curelat ki Ajeleng. Bari sakapeung ujelang Ajeleng cung cacingcet nyingkahan pelor. Teteh lah aing tigas dikanyahoankeun ku gorombolan. Sugan teh aing teh mah kanyahoan. Bener-bener. Gorombolan di kampung Kadupungur teh lain gorombolan sambarangan. Gorombolan anu ngabedilan sabda. Basanya musuhna teh masih keneh tagen we acan keuna ka bedil atuh loba anu cung jeleng kaluar ti panyumbutanana.
malah loba anu pating kalayang tiluhurun tatangkalan. Teteh lah eta goromolan teh lain saeutik aya kana 10 urang na. Sabda atuh manehna teh kapaksa kudu lumpat ka sisieun lembur. Lantaran can nyaho musuh nu sing hareupan teh bisa wae cenah leuwih ti 10 urang. Basa sabda geus aya di sisieun lembur. Areg atuh ngaranna geus saling keur nyumput satukangan rungkun. 10 urang goromolan anu ngudag teh culang cileung neangan sabda. Bari pating gorowok pating corowok tewak cenah tewak kudu nepikeun ka beunang. Ka mana lompat teh euy? Kalebah ditu tuh. Pokona mah eta jalma kudu beunang. Pasti teh musuh anu nyusup. Anya hayo orang kudu nyebar euy. Da moal ka mana jigna eta jelema teh tah. Nu 10 urang teh tutung ngejelang we neangan sabda. Di antara anu 10 urang teh aya 2 anu kaparengan manggihan sabda. Atuh teu antapara deui langsung we narajang. Bedeulna teh dibekaskeun. Jedor, tapi sabda teh sakitu hebatna. Pelor ditakis ku si Rompang, burinyai manipating burinyai si lalatu mancawura. Puguh we eta 2 urang gorombolan teh mani kaget. Tetela geuning cenah eta musuhna teh sakitu hebatna. Tapi harita beuki panasaran, kajeleng bari ngalugas gobangna. Sabda teh dihurup ku eta 2 urang gorombolan. Sia teh euy, kumaha nyusup ka dieu? Modar sia kurang ajar. Hiu, gobang teh arek disabatkeun rek dipake nigas kana beheung sabda. Tapi sabda anu geus nyekel si Rompang henteu cicingeun. Eta gobang teh ditadahoy ditakis ku badog si Rompang, trang balatok. Gobang teh nepikeun kapotong puguh we eta gorombolan anu ngadekeun gobangna teh mani reuaseun. Baturna anu nyaksian eta kajadian panasaran hiu. Hiwari gobang teh arek dikadekeun ti tukang. Kilak ngan sakirat sabda teh geus ngabalikeun awakna we bari nakis eta gobang tang balatok. Hiwari eta gobang anu rek ngabongohan teh sarua we nasibna jiga gobang nu tadinya rajang ti heula. Sarua gobang teh pada potong. Atuh duanana teh mani molohok we mata siweungeun. Teu nyangka cenah eta jalma teh boga bedog anu sakitu hebatna. Acan leungit kagetna sabda teh laju narajang. Ngabagikeun panarajangna hiuk jabarot des jelabet. Cungka. 2 urang gorombolan teh nepikeun ka ngacarungkal atuh bari pating koceak. 8 urang baturna basa ngadengnya aya nu pating koceak atuh mani curingak. Pating baratak cung jelang ngaboro ka sumber sorak. Basa geus deukeut breh ka tempo tetela geuning cenah teh musuhna. Anu keur diteteanganna atuh jedor berebet ditemakan. Sabda ngujlang ajleng nyingkahan pelor. Sakabeung baring nakis make si Rompang trang kuricak burinyai. Belesat sabda teh ngabelesat mapag kanu nemakan. Puguh we atuh nu nemak teh reuwas. Lantaran panarajang sabda teh pohara cepetna. Nyaho pedogna teh geus rek nyamar kana bedil anu arek dibekaskeun. Srek bedia teh dikadek ku sabda nepikeun ka potong. Puguh we atuh eta gorombolan teh mani colohok. Dina kayaan kitu sabda nyusul tepus panarajang dampal sukuna teh dipake njajak we kana dada eta si gorombolan. Jebrot cengkang kedebut. Alah anjir. Jeleng teu kanyahoan. Baturna pating gara jeleng arek ngabongohan ka sabda. Tapi sabda rikat ngabalikeun awakna. Bari nyabatkeun si Rompang nakis bedog anu rek ngahancak kana punuk. Trang beletok. Bedog teh geus parotong di we. Kalayang awak sabda teh ngalayang. Jiga anu kabawa ku tanaga bedog. Puguh we eta gorombolan anu ngan kari 7 urang teh reuwas. Lantaran tetela ting eta jalma teh sakitu hebatna. Awas euy. Ieu jalma teh jago geuning. Cek eta gorombolan bari nyingkahan panarajang sabda. Asok sia marajo. Aing mah moal sieuneun deuleu. Sok sanajan dihurup ku saria oge. Saha sia kapir? Kumaha wani nyusup ka ieu wewengkon? Di pihak mana sia teh? Buah-buah titahan tentaranya. Ditanya kitu teh sabda teh hanteu nemalan. Tapi sak gajeleng we ngabagikeun panarajangna. Anu tujuan teh mani ti babaranting atuh nyingkahan panarajang sabda. Pang nama nyingkahan bedog si Rompang anu sakitu ngabahayakeunana.
Dina kayaan gitu kekanyahoan aya ciri anu ngajerelat bari narajang ka sabda kapaksa atuh ku sabda teh kudu ditadah eta panarajang teh dua dampalengeun diadu gaduk geus carekek sabda oge kadorong ka tukang sabda ge ngajenghok kaget lantaran teteh lah tanaga musuhna teh teh geuning bedas sedengkeun eta jalma nu anyar datang oge manna teh ngaranjug reuwas lantaran cenah tanaga musuhna teh sakitu hebatna anak kitu mah lain jalma sambarangan sabda jeung eta jalma nu anyar datang teh sirih teu jiga anu keur pada-pada nebarekeun sima pangabaran jeung deui jiga anu keur neureuman nepikeun ka mana cenah tingkat pangarti jeung pangabisana tapi tekung sila ta jalma nu anyar datang tepok teu carita ka sabda saha sia teh euy naon maksudna datang ka ieu wewengkon heula ngaran kuring sabda kuring penasaran ku kayaan dieu lemur anu kasida bedana jeung lemur-lemur anu sejena nah sia teh apa euy lamun ieu lemur teh geus dikawasa ku pasukan Darul Islam deuleu lamun siap kumawani asup ka dieu sarua jeung sesoloh kojor lantaran teu dimeunangkeun jalma luar asup ka ieu lemur oh jadi teu meunangnya ieu lemur teh kadatangan ku jalma sejen bener sia tong boroning pantar sia dan jantan tentara oge geus kumawani asup ka dieu mah nganu hati bakal kojor hahaha sing horeng si mana horeng geuning maraneh teh gorombolan anu geus ngawasa ieu lemur ke nah sakti istilah teh bisi hayang nyaho ngaran dewek teh Barjan deuleu dewek di dieu salaku panglima perang sia kurang ajar sia kudu peunang dicangkalak ceuk eta gorombolan anu ngakukeun ngaran Barjan kituna teh narajang di ka sabda seak gajleng panarajang teh garang jeung ngabahayakeun sabda ge atuh mani ngaranjug kaget teh geuning cenah eta jalma teh lain jalma biasa paingan atuh ngakukeun panglima gorombolan da geuning kahebatanna luar biasa jeleng sabda teh ngutamakeun kacepatan gerakna plos tinggelan jeung dajongan si Barjan teh henteu keuna kana sasaran basa panarajangna bisa disinggahan ku sabda pugu we atuh si Barjan teh beuki panasaran daya panarajangna teh beuki dironjatkeun sambaran panarajangna teh kadenge menibang baraan sabda kapaksa kudu ngimbangan di eta panarajang gedug des dua kekuatan teh geus diadu dewe ngaliwatan kadua dampaleungeunna masing-masing jarek luarna pating jarek seret kiwari mas sabda teh nyabut si rompangna lantaran tetela musuh anu dising hareupan teh lain bandrak-bandrakeun basa mireungeus sabda ngaluarekeun si rompang si Barjan ge henteu cicingeun seret nyabut keris pusakana kiwari manggeus nyarekel sanjata andalanana geus kitu pepeting garajleng deui narajang lang dua pakarang teh diadu kuricak ngabalukarkeun si lalatu anu mancaura jelas eta dua pakarang teh sarua hebatna ngan bae aya nu mata kaget pikeun si Baharjan lantaran tanaga musuh teh ngadadak ngagedean daya tawe nepikeun ka ngajarek jeg ayeuna mah nganu ngarti kakuatan musuhna teh leuwih ngaronjat sabada ngaluarekeun barang pusakana mah saha ieu mangkeluk nu sabenerna teh jeung rek nahaon datang ka dieu tetela teh bisa dianggap enteng kiwari mata nagana teh jadi ngagedean bisa jadi kulantaran nyekel eta bedog kunaon kalah kang ulang asok urang teruskeun tarungna ayo sia urang teruskeun tarung kurang ajar Kajeng duana teh pating garajleng geus pada-pada nyabetkeun pakarangna sewang-sewangan belentrang dua pakarang teh geus diadu deui we si lalatu mani pating buri nyae pating buri cak basa si Barjan ngabanggieun kadorong ka tukang sakilat sabda teh mihlaan maju narajang dampal sukuna teh dipakeun cek kana ika burung musuh ciabrod tapi panarajang sabda teh henteu pangaruh naon-naon netelakeun lamun si Barjan teh awakna dilapis ku kawadukan kulantaran panarajang teh henteu ngabuahkeun hasil sabda teh atuh nyusul tepus panarajangna kiwari mah rek disabat we cenah eta beuheung musuh teh make si rompang ngan oro kaya si Barjan ge henteu cicingeun gendak nadah make kerisna terang basa si Barjan ngabangkieung deui kiwari mah sabda ngasupkeun tinggelan leungeun kencan
dengan kencan geus make ajian khusus pikeun nembus kekuatan kawadukan. Basa eta peureup kana dada eta musuhna. Cibrot. Allah. Karasaeun ayeuna mah mani nyeri dadana teh mani sasak. Dina kayaan kitu aya dua ciri manu pating corelat kawasna meh baturna eta si Barajan. Bari jeung meh bareng ngayakeun Panarajang ka sabda. Hugo sabda teh mani ngaranjuk kaget lantaran Panarajang ti eta dua urang jalma nu anyar datang teh bisa dianggap enteng. Kapaksa sabda teh kudu ngagajleng mundur ka tukang. Kakara oge suku sabda nampak kana lemah. Salah seorang di antara teh ngayakeun serangan jarak jauh. Kapaksa atuh kudu ditadah we ku si Rompang. Cilegur nimuekeun sora anu ngageleger puguh sabda teh kaget. Tetela jalma nu anyar datang teh leuwih hebat batan si Barjan. Sadar kana kayaan lamun kudu nyang hareupan tilu urang jalma nu anyar datang mah. Tang tuwe mata kecilaka. Degening jalma nu disang hareupan teh lain jalma biasa. Jeung deui can kanyahoan bisi-bisi cenah loba keneh jalma nu harebat. Kumaha lamun nepikeun ka dikoroyok dihurup kulobaan. Pasti we najan sakumaha kuatna ge ari nyang hareupan lobaan mah pasti bakal cilaka. Basa ningali sabda kalah kalumpat ngejat ninggalkeun eta patematan buku we eta gormolan teh atucung jeleng udag-udag ngan bae aya hartina. Lantaran lumpatna sabda teh sakitu tarikna. Sakabeh gormolan anu ngudag teh kudu muji we cenah kana kahebatan sabda. Kabehana ge jadi tanda tanya na saha cenah eta sabda sabenerna teh jeung naon maksud kadatanganna ka eta kampung kado pungur. Mitra waktosna geuning parantos teu nyakapannya. Sagala urang tunda jajar carita Jawarati Gunung Halimun dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya parantosanana puntenna tina sadaya kakiranganana. Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.